dulu di omongan sadayana alhamdulillah pamangku ini sepuh parantos hadir parantos ayat 15 Jami alhamdulillah hasil hubungan di lantai 2 tadi dihadiri kita 20 kilo Jami kumami itu kalau yang terhormat Prof. Ganjar Kurnia sumangga dihaturana atau nyanggekeun sagala rupi hasil gabungan ti pamangku pini sepuh sareng ti dewan pini sepuh anu tadi munggaran parantos didiskusikeun. Kubagi itu parantos disumangakeun ka perdana. Hasil dianggap mah bukan ambil dia mah catatan tidak diskusi kalau barusan bagian tadi anu disiapkan ku timpakan layang timbangan musyawarah menggarang majelis musyawarah Sunda. Majelis musyawarah Sunda nyaeta kaukus inisiatif di masyarakat Sunda anu nganjrek di Provinsi Jawa Barat, Banten, daerah khusus ibu kota daerah khusus Jakarta, ngawengku oge Sunda Pangumbaraan jeung diaspora anu dibeungkeun ku komitmen gesan ngawangun bangsa Indonesia anu wobeg pondasi seler bangsana. Visi Majelis Sunda nyaeta Sunda Mulia Nusantara Jaya anu mangrupakeun hasil refleksi di dua inohong Sunda Oto Iskandar Dinata sareng Insinyur Haji Juanda nandeskeun yen kabinekaan Indonesia teh yen dina kabinekaan Indonesia teh seler Sunda mah hayang jadi seler bangsa anu mulia nu bisa ngajenan dirina sorangan sarta dipiajri ku seler bangsa liana jeung ngawujudna Indonesia anu mardika ngahiji boga komara adil jeung makmur malar raharja salawasna. Pangwangunan nasional minangka wujud ngalarapkeun ajen Pancasila moal tinekanan ka hontal upama leupas tina tradisi kabiharian sarta kasajarahan sekeselerna kekhasan budayana potensi sumber dayana jeung karakteristik rohang hirupna sinanglingan budaya minangka hasil interaksi antar elemen asal usul seler bangsa jeung kadaerahan teh lir madu dina botol anyar negara bangsa Indonesia kacida hanjakarna upami nepikeun ka dimomorekeun. Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 boh versi aslina boh beunang nyarungsung netelakeun ngeunaan ayana jaminan kebebasan pikeun masyarakat ngamumule jeung ngamekarkeun budayana kaasup tarekah ngamuliakeun basa daerah sarta sadareun yen puncak-puncak kabudayaan daerah teh minangka pondasi kabudayaan nasional. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1845 oge nandeskeun yen nagara ngakukeun sarta ngajenan kana beungkeutan masyarakat hukum adat kalawan hak-hak tradisionalna. Jeung dina pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ditandeskeun ngeunaan provinsi pemerintah provinsi serta kabupaten boga hak otonomi keur ngatur jeung ngurus kumanehna sorangan anu luyu jeung aturan. Katamtuanana teh patali usaha kebudayaan jeung tarekah ngamekarkeun adat kadaerahan kudu luyu jeung prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Oge kudu ngutamakeun adab, budaya jeung guyub kalawan timbangan henteu ngabaekeun kana perkara anyar anu jolna tina kabudayaan dengan nu boa-boa bisa ngamekarkeun jeung ngabeungharan bangsa sorangan sarta bisa leuwih ngangkat darajat bangsa Indonesia. Tarekah ngawangun negara Indonesia anu sakieu legana sarta anu rea jeung sakitu ragem jelmana kurang hade upama dikokolakeun ku cara sentralistik komo deui dibarung ku ayana dominasi hiji kelompok anu nyebar kakawasaan golongan jeung daerah kritik jeung kritik ke sentralisme teh kacacapangan di sabaraha Sunda Indonesia teh lain ngan seluruh Jakarta mana
berarti pameran di urang Sunda dikeun ngapalakeun persatuan di kesatuan nasional anu berkeadilan. Pembangunan nasional kudu dibekalkeun dikeun tarekat persemakmuran babarengan kalawan semangat gotong royong anu ngalibatkeun partisipasi sakabeh rakyat golongan jeung daerah secara inklusif. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah kudu diserahkan minangka cara membangun Indonesia penguatan fondasi partisipasi serta kapasitas daerah. Leuwih ngadeukeutkeun pelayanan publik kabalalayan daerah jeung majing ngusirna pembangunan di hiji wewengkon. Demi membangun daerah-daerah di Indonesia teh kudu inklusif tanpa aya panta-panta serta kudu adil. Kacai ge bisa leuwih ka darat dan saloba. Henteu ngantep pembangunan anu marusak sokomo ngabaekeun daerah sejenna. Dina rancang garapan musyawarah Majelis Musyawarah Sunda kahiji ieu lianting ngurus masalah internal keorganisasian. Reng-rengan ini sepuh Dewan Pakar jeung Badan Pekerja Majelis Sunda sabaraha pinu sepuh jeung presidium pinu sepuh netepkeun sawatara timbangan keur masyarakat Sunda oge pamarentah provinsi jeung kabupaten Patali jeung Sunda Sarakan serta Sunda Nagara. Nyaeta hiji, Majelis Musyawarah Sunda ngadorong digelarkeun pemilu daerah serentak secara langsung khusus di Tatar Sunda, Jawa Barat, Banten jeung daerah khusus Jakarta nu ngandung ajen luhur kudu unggul martabatna jeung boga integritas demokrasi substantif anu dipiharep ngahasilkeun kapamimpinan wilayah jeung daerah petingan geusang ngahontal wilayah jeung Tatar Sunda anu gemah ripah repeh rapi kuat iman jeung takwana sarta raharja. 2. Dina raragayan harapan kapamimpinan anyar nu dilubuan ku Prabowo jeung wakilna nu baris di Istrenan 20 Oktober 2024 nu dina kayaan kiwari kerea tedojana masyarakat Tatar Sunda ngingetan sangkan kudu ngajadi pamarentah anu teuneng jeung adil sarta sabari adil teh apan deukeut ka jeung takwa ngan ku teuneng jeung sikap adil mangka sakur pasoalan bangsa ditinggal satu acana bakal bisa kaunggulan seperti cara nyerek korupsi memeres di kokolakeunana keuangan negara pikeun anu teu bener ngokolakeunana ngalalempeng maksud pembangunan anu saukur nguntungkeun kelompok oligarki politik jeung ekonomi di kawasan lemah ngurus cai jeung kabungharan alam anu dikawasa ku 1% jalma-jalma anu boga kawasa jeung ngungkulan dinamika sosial sarta masalah lingkungan hirup anu mingkin nyiroro. Dina darat ayeuna Provinsi Jawa Barat jeung Banten can ngarasa meunang keadilan dina perkara perimbangan keuangan pusat jeung daerah. Kiwari regulasina jadi Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2022 ngeunaan hubungan keputus keuangan pusat jeung daerah lantaran cara narajuan eta undang-undang keuangan teh ngitung sabenerna sabaraha jumlah anu dibikeun ku Provinsi Jawa Barat jeung Banten jeung anggaran anu katampana ge leuwih leutik tibatan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, komo daerah khusus ibu Jakarta mah. Dina sistem perpajakan industri katut persoalan mah nyampak di Provinsi Jawa Barat jeung Banten, tapi ari pajakna ditimilih kurang Jakarta jeung pamarentah puseur. Karep kitu ngabalekarkeun kahirupan masyarakat ari lingkungan sosialna kakarek ke urang Jawa Barat jeung Banten. Kukituna Majelis Musyawarah Sunda miharep kudu sagancangna aya percepatan persetujuan pemekaran daerah boh secara nasional boh parsial pikeun kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat jeung Banten. Undang-undang hubungan keuangan pusat jeung daerah kudu dikaji deui secara komprehensif sangkan karasa adilna keur sakumna daerah-daerah di Indonesia. Sabab keadilan perimbangan keuangan pusat daerah teh jadi simpai utama pikeun beungkeutan persatuan jeung kesatuan nasional secara rasional. Pembangunan nasional jeung regional di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten jeung daerah khusus Jakarta anu masih keneh karasa jauh tina nas-nasna pembangunan ideal. Nata lingkungan minangka kewajiban utama manusia salaku khalifah fil ardh. Pikeun ngungkulan sangkan henteu tambah rusak balikar masibah alam atau manusana. Ngingetan pemerintah puseur kudu sagancangna ngungkulan kalawan serius nata dataran tinggi Bogor Puncak Cianjur, Taman Nasional Pangrango, Gede Salak, kawasan Bandung Utara,
jeung Bandung Selatan, taman-taman nasional, serta gunung-gunung di Jawa Barat jeung Banten, wilayah-wilayah di Banten. Sejena anu disebut tangkapan air jeung sirah cai ke provinsi Jawa Barat jeung Banten. Sarta mahing banjir di Jakarta jeung Pantura. Lain ucara ngantep ngajadikeun puseur eksploitasi ke para kapitalis nu boga kawasaan kana tanah kalawan konsep aglomerasi. Majelis Sunda, masyarakat Sunda nuntut kudu dijieun peraturan perundang-undangan anu partisipatif yang komprehensif. Sabab upama nyoko kana kearifan lokal geus ditandeskeun gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak, pendek teu meunang disambung, lonjor teu meunang dipotong, anu lain kudu dikainkeun, anu ulah kudu diulahkeun, nu nya kudu dinyakeun. Majelis Musyawarah Sunda sapuk pikeun nolak, ieu rada galak ya. Pikeun nolak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 ngeunaan daerah khusus Jakarta bab 8. Kawasan aglomerasi pasal 5 hiji 60 anu ngawengku minimal wilayah provinsi daerah khusus Jakarta teh Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan jeung Kota Bekasi. Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta disusunan ngawawawayagon sabab burung busuk urang Sunda tara dibere warta ngeunaan naon timbanganana perkara eta aturan teu dihiap secara demokratis nu kuduna mah dilakukan secara tertib jeung tanggung jawab. Eta kawijakan kawasan aglomerasi kontradiksi jeung pasal 18 Undang-Undang Dasar 1845 anu mana di daerah-daerah otonom nu aya di Tatar Sunda Jawa Barat teu boga hak deui ngararancan pangwangunan wilayah daerahna luyu jeung karakter wilayah sarta budayana nu aya mah ditangtukeun ku pamarentah puseur. Demi kesatuan jeung kesatuan bangsa, urang Sunda nuntut sangkan pamarentah puseur mangsa pamerintahan Prabowo jeung wakilna tahun 2024-2028 medalkeun aturan anu ngaganti undang-undang pikeun ngabolaikeun undang-undang jeung kawijakan eta kawasan aglomerasi. Sakitu nu kapihatur ngeunaan layang timbangan pikeun masyarakat Jawa Barat, Banten, daerah khusus Jakarta minangka tanggung jawab moral jeung intelektual di Majelis Musyawarah Sunda. Pakena gawe rahayu, pakena kerta bener, pakeun tanjir ngajuritan, pakena gawe rahayu, pakena heubeul jaya di buana hatur nuhun. Bandung Dipati Ukur 35 ting 13 Oktober 2024. Nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.